para pesihir teh kaharep kabeh nu ngomong saurang-urang aca. Raja Fir'aun di kursi teh ngomong samek-mek acan bingungnya lantaran dina hatena mah aya bahwa ieu pesihir teh eleh ku sihir Musa. Pesihir-pesihir teh sing harewas kabehan antara pesihir jeung pesihir anu diharewaskeun teh kieu caknya Musa mah lain sihir ieu mah pasti ti pangeran sebab ai sihir jeung sihir mah tilok ngadaharan sebab hakikat mah pan lain orai andai kata ieu tukang sihir diadukeun oraina moal datang ka dilegleg sebab lain orai tapi pan ieu mah ngaleg-legan jaknya model ieu mah sihir mana nu bisa ngaleg-legan ke moal aya di mana di dunia moal aya paling ngadu caknya teh paling cili tindi be cili belit be eta mah kumaha urang be cenah anu ngaremotna tapi ieu mah pan dileg-legan eta cak tukang sihir eta tali urang kayu urang nu puluhan kontainer di dahar ku orai Musa nu kuari oraina di leungeunna ka mana lapor kabeh ka rajana yane pemimpinna Samud Mbah Samud Mbah Yuhana ieu lalakon jadi kos kieu ieu urang boga sihir teh di harapan ku Musa mah geuning eueuhna naonan ieu masalahna lain naon ieu naon tali urang tambang urang gayu urang ieu ka manana sia ngomong kos kitu aing ge bingung ya kan sia onang laleutik pun aing bobolat teh cak jana nu aing mah sagegede onta sagegede sapi sagegede gajah aing ge teh keur neuleukeun bae ka tongkat Musa jaleutik deui berarti di beutengnya netat kayu-kayu urang loba eta ieu tah sing harewas kos kada itu kabeh sing harewas nya ieu kumaha lalakon nu ngomong salianti harewasan kabeh para pesihir kersaning Gusti wa ulqiyasaratu sajidin harita kene para pesihir di jero kalbuna kasupan ku hidayah sabada sing harewas di jero pikiranana ari sihir mah moal kudu di daharan eueuh ti dituna orai sihir kudu ngadaharan orai deui lantaran hakikat mah pan lain orai tapi kan ieu mah di daharan datang kaludes maka berarti ieu mah Musa lain sihir tidinya para pesihir kabeh blak sujud kabeh para pesihir sujud kabeh blak Fir'aun molotot goblok cak Fir'aun sarujud sih barinya ngomong qalu amanna birabbil alamin para pesihir teh ngomong kami ngimankeun iman Rabbil alamin cak Raja Fir'aun ana Rabbul alamin kaulah pangeran alam sia sujud ka aing cak para pesihir Rabbi Musa wa Harun kami mah ieu sujud teh nyembah teh iman teh ka pangeran alam pangeran Musa jeung Harun langtung Fir'aun goblok tolong sia teh kapan dibalik ku aing digaji ku aing dek dibere hadiah nu loba kunaon ngagelok jadi iban ka pangeran Musa goblok tolong tidinya digoblok-goblok ditolol-tolol ku Raja Fir'aun tapi tetep para pesihir sujud ngucapkeun amanna birabbil alamin
kami ngimankeun ka Rabbil Alamin pangeran alam kabeh nu mantak Firaun teh asa bunga lantaran ngarasa bahwa dirina Rabbul Alamin anu Rabbul Alamin. Dijawab kepada pesihir, kami mah lain nyembah ka anjeun tapi Rabbi Musa ka pangeran Musa. Kok ditambahan Harun? Lantaran menteri tambahan Harun besi dianggap Rabbi teh anu ngurus Musa, sedengkeun anu ngurus Musa mah pandaja Firaun, ditambahan Rabbi Musa wa Harun. Berarti iman spontan ke Allah. Maha kawasa Allah, Maha Jebbar Allah, Maha Rahman Allah, Maha Rahim Allah. Di tengah-tengah pertarungan setelah eleh langsung sujud iman ke Allah Rabbul Alamin. Kunaon eta rahasiana nu mantak iman? Rahasiana ti awal boga adab para pesihir teh. Memeh neuk tarungna nanya heula qalu ya Musa imma antul kiya wa imma an nakuna nahdul mulki. Kesambaran kusebab adab etalah Allah mere hidayah ka para pesihir setelah eleh henteu mempertahankeun ilmu batilna tetapi langsung iman ke Allah Subhanahu wa taala. Babari Allah deuk nempelkeun hidayah ka jero hate, deuk nyurusupkeun hidayah ka jero hate babari. Kitu kene dek nyebut hidayah babarieun jasa. Loba jasa nu teuing PNS anu brutal waktu jadi PNS na manehanana terus sadar istighfar ditinggalkeun ku nyana dunia kos kitu teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul qalu mujab ya saharah kabeh. Mujab ing lapar ya Musa imma antul kia nakalana yang taribakeun sira Musa asoka ing tetekan sira wa imma anakuna nanul mulkin la nakalane sadaya nahnu insun sadaya al mulki ngaiku kang dibakeun kabeh. Mamana ing barang kang tetep sumertana ingsun sadaya qala ngucap ya Musa alqu nibakeun sira kabeh amrun lil idzi iku merintah kadue idzi atawa iku amar kadue izin bitaqdimi ilqaihim kalawan endingenakeun dibaakeun sahar tawassulan karena gawe lantaran bihi kalawan Musa ila izharil haqqi mari ngalahirkeun haqq. Falamal maka samang-samang sanibakeun ya sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampare sahara wa isyahum lan pirang-pirang tetekane sahara. Saharum maka pada nyihir ya sahara kabeh ayunan nasi ing pirang-pirang mata manusia.
surupuha tegese bolakeun ya saharoh kabeh ing ayunan nasan hakikati idrok ya saking hakikat ing idrok ke ayun nas wastarhabuhum lan amri ngawdiakeun ya saharoh kabeh hum ing nas khawafuhum tegese ngawdiakeun ya saharoh kabeh hum ing nas supaya luha sekira-kira ngahayal sekira-kira nyirapia saharoh kabeha ing hibal hayatan ing ulata sahale narima ngalaleori haya waja'u bisihrin azim lan teka ya saharoh kabeh kalawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa auhayna lan ngawahyuan ingsun agung ila Musa maring kangjeng Nabi Musa an alqi satuhuna kalakuan iku alqi ini bakeun sira Musa asaka ing tatakan sira faizan maka kaget ya utawi asok talquf iku pada ngaleg-legan iku ngaleg-legan ya asok bihati ihdatain ikalawan ngabuang salah sawiji taroro minal asli saking asal talquf manane tabtaliu tegese ngaleg-leg ya supaya pikuna ing barang kang nyulap ya saharoh kabeh ya kok libur tegese nabalikeun ya saharoh kabeh bitangwim kalawan tipu sulap ya saharoh kabeh fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun wallahu a'lamu bimaradi fawaqa'al haqq maka tuniba fa haqq sabata tegese tetapi hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kanu ya'malun batal apa barang kang ana ya saharoh kabeh ya'maluna iku migawe ya saharoh kabeh minas sihri saking sihir gulibu hunalika wanqalabu sagirin fagulibu maka dan lindih ya Fir'aun wa qaumu tegese Fir'aun lan kaum Fir'aun hunalika ing dalem kene panggonan luang qalabu lan narima kebalik ya saharoh kabeh sagirin halika hina kabeh soru zalilina tegese dia saharoh kabeh zalilina iku kang hina kabeh wa ulqiya saharatu sajidin lan den tibakeun opo saharatu pirang-pirang ahli sihir sajidin halikang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin qalu ngucap ya saharoh kabeh ucap-ucap dapat amanah imankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan rabbil alamin kalawan kamangeranan alam kabeh Rabbi Musa wa Harun tegese pangeran Musa lan Harun di ilmi
kana waruhaya sahara kabeh bi anna masyadu kalawan kang nyakseni sahara kabeh ing maminal asos saking solayati bisiri ikora teka awas ikora teka yang makalawan sih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertarungan antara Kangjeng Nabi Musa anu dibere mukjizat ku Gusti Allah jeung para pesihir Raja Firaun anu berjumlah pesihir 15.000. Kumpulkan ku Raja Firaun para pesihir berjumlah 15.000 selaku pimpinan pesihir bernama Syam'un. Antak urang ulah sok padu Arab bae. Ngaran anak aya jelema kusubab kadengna hayang Araban. Serem jaknya Muhammad Jahannam. Diwakili ku Yuhana cek Muqatil cek Ibnu Jauzi mas pemimpin teh aya 4 hiji Sabur 2 Azur 3 Abtah 4 Musaffa etalah pemimpin-pemimpin sihir. Masya Allah. Unggal negara udara deket datang untuk menyaksikan pertarungan antara sihir jeung Kangjeng Nabi Musa. Nu dianggap para pesihir-pesihir termasuk Raja Firaun bahwa Musa teh ngabogaan sihir anu jitu luar biasa tenganggap mukjizat ka Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah, ya Rabb. Bayangkeun ku urang lamun pesihir cicing di hareupeun istana sebanyak 15.000. Kemudian Kangjeng Nabi Musa hanya sebatang kara. Bayangkeun ku urang. Raja Firaun diuk di tengah-tengah antara istana. Masyarakat diperkirakan aya sekitar 500.000 manusia hadir nyaksian pertarungan sihir para pesihir nu aya di Mesir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis. Alat-alat nu dibawa ku para pesihir teh lain lalagaan. Tambang jeung dadung teh eta teh lain hiji dua tapi mun kuari mah konteneran. Di samping tambang dadung oge itek-itek
tungkat-tungkat jeung kayu-kayu timimiti kayu nu sagede cinggir kayu nu sagede leungeun kayu nu sagede tangkal kalapa jeung kayu-kayu nu bualade kontenna diburusutkeun di hadapan istana jelema kabeh mulai ningali dimulai pertandingan tersebut mimiti jam 8 akur jeung ngaji urang lain lalagaan diburusut-burusutin dibagi 3 5.000 kelas handap 5.000 pesihir kelas menengah 5.000 kelas elit Desararia pesihir-pesihir dek ngatrasikeun sihir-sihirna cuman aya pamimpina nu tadi dicaritakeun. Tenang. Raja Firaun jeung para penggawana diuk di tengah-tengah istana. Di harapan istana dimulai didinya teh pertunjukan. Arena pertunjukan masyarakat geus di mana mending ningali anu teu kadeuleu ngarasa panasaran rae ka tangkal kurma tangkal macem-macem bahkan di luhur istana ge pinuh ku jelema rantul hayang ningali geus puguh negara nu deukeut ieu Yordania ieu Palestina itu Israel Syria, Turki, Maroko, Saudi Arabia nempo kabeh tadi. Pertunjukan lain lalagaan dunia ieu mah kelas. Kangjeng Nabi Musa sorangan we, Kangjeng Nabi Musa. Asyaallah eta kuludeung. Ludeung Kangjeng Nabi Musa dihurupan kumpul 15.000 tukang sihir. Nabi Musa di jero hate Kangjeng Nabi Musa hiji Allah setika kaki Kangjeng Nabi Musa hiji Allah moal teu kitu atuh kapan memehna ge kapan titah amprok heula jeung Allah di Gunung Tursina panggil heula ku Gusti Allah muka lemah heula jeung Gusti Allah. Wah teu tenang hareupan jelema ku sakumaha lobana ge. Biasa bae. Malah Kangjeng Nabi Musa katingali sinarna memeh tarung pesihir geus deuleu wajah Kangjeng Nabi Musa nu bersinar eta nyana sing harewas. Abe sing harewas tukang sihir benar lain beda urang ge sok harewasan gitu gelisnya aja pendit nama lain deui jadi memeh tarung teh pesihir teh geus ningali wajah Kangjeng Nabi Musa nu rada lain deui istimewa sebab geus aya sinar ilahi di jero haten Allah kamaripatan anu luar biasa karisalahan nu geus disandang ku dirina tongkat anu menang ti mitohan geus dicekelan hakikatna mah menang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala memeh ditarungkeun Kangjeng Nabi Musa mukalamah heula jeung Gusti Allah di Gunung Tursina Masya Allah geus teu nyaho kaler kidul Kangjeng Nabi Musa sebab dititah mukalamah teh emang kumaha kitu Kangjeng Nabi Musa. Ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat ti Madian jeung pamajikanna situ Sepur berangkat endeu ka Mesir teh nyaho jalan ketika berangkat datanglah tah ka handap Gunung Tursina di dieu aya seuneu kapan di luhur gunung seuneu katingali ku mata ieu seuneu tapi katingali ku mata hate cahaya ilahi. Cek Kangjeng Nabi Musa ka pamajikanna Neng cicing di dieu ulah ka mamana satungtung kakak encan balik deui ka dieu ulah ka mamana kakak ka mana pan urang teh nyaho jalan
kebenaran diri itu aya sinar sugan bae ka pagi jeung sinar engke aya jalan kudu ka mana urang berangkat cicing di dieu nya mangga kakak eta kuminaheun pamajikan ku nurut jasa tengah peuting sorangan ditinggalkeun sugan ikut dong teh coba pamajikan urang mah nuntut cinta cenah kakak cinta sehidup semati mah nya kula dek ditinggalkeun paling ribet eta urang kos gitu ribet ya urusan ka jeung pangeran urang mah dek ngariung bae ge pamajikan marah teh jadi ngariung ngariung malulu ka jeuh gunana dahar aya cau aya segala aya ngariung deui geus cicing jedog habak di imah urang mah dikitukeun ku pamajikan eta sieun urang mah tapi lamun jelema anu gede wawanan lain guys siang ngariung ka aing je panangsana udah awewe meudananan cadung sia ku aing izinan aing ngariung lain ngariung si kakak mah deuk ngariung teh lain bukan izin aing kana mah nyawa dua bae geus meureun aya pirasat pamajikan teh ge cuman teu ngizinan ngariung ge rada lain deui meureun waqala Musa li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli pamajikan cicing di dieu kaula ningali cahaya cicing mangga dasang putri Kangjeng Nabi Suhaib atuh putri Nabi lain deui mantak lamun urang boga turunan kajenting galak beda urang boga pamajikan galak tapi turunna bagus antepkeun antep lantaran turunan teh sangat geduku engke satu saat engke ge nyana kaluar geura sifat katurunanana urang keur susah ka di hese ka ditu hese timbul ge ka lah ulah sok dipikiran sepira dunia moal kebal gas wari mah urang ibadah bae ka Gusti Allah tuh turunan mah hebat tapi lamun teu boga turunan keur kamari mah keur boga duit rapi jasa barang ka di hese ka ditu hese usaha maju magol di pabrik urang dipecat di PHK mulai lah Kak aya geus kieu urang babagi bayu anak aya dua sering hiji atupan kakak ka ditu boga abah keneh kula boga abah keneh lah mung ngarona keneh eta kan blon mah geus kitu beda boga turunan maka lamun kakak deuk berjuang hayu mun paeh kula kudu nyaho kuburanana lamun hirup hayang nyaho gering jeung hirupna pokona maka hayu urang berjuang boga turunan mah geus kitu geuna lain deui boga turunan tapi lamun teu boga turunan sok coba bagi bae babagi bae nu aya tak begitu naik ke Gunung Tursina makin deket makin naik makin jauh makin naik makin jauh sinar tersebut membuat penasaran datanglah ka luhur kakara Kanjeng Nabi Musa mukallamah jeung Allah turun didinya nyaho jalan ka dieu datanglah ke Mesir ieu engke tama di ayat lain ieu keur carita memeh Kangjeng Nabi Musa tarung jeung para pesihir dibere modal heula ku Gusti Allah dibere modal mukjizat mukalamah jeung Gusti Allah geus teu inget kaler kidul Kangjeng Nabi Musa anu inget hiji dong Allah mantep wari magis aya di arena pertandingan Raja Firaun jeung para penggawana nyaksian begitu ge masyarakat di mana ti mendi dararatang dek nyaksian pertunjukan pertarungan antara pesihir nu pimpin ku Samun Yohana jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Wow, Fir'aun di kursi geus kieu ngarokos urutu. Mantap nu kuari sok ngarokos urutu turunan Fir'aun eta.
Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Sakumaha dek tarungan nu sakitu dahsyatna para pesir ngarepan Kangjeng Nabi Musa, tetapi tetap bae ai gimbir mah aya ieu para pesir ti mimiti pesir kelas handap pertengahan datang ke kelas elit sebab ningali ketenangan Kangjeng Nabi Musa jeung sinar anu luar biasa. Maka para pesir nanya ke Kangjeng Nabi Musa dengan pertanyaan anu pinuh adab, anu pinuh tata krama jeung kasopanan. Cek para pesir, qol ya Musa, Musa sopan. Kaula rek nanya ke anjeun Musa, pertarungan ieu teh imma antul kia anakalana anjeun ti heula dek malangkeun tungked anjeun wa imma annakuna nahnul mulkin anakalana kami anu ti heula ngaatrasikeun tentang sihir-sihir kami. Saha heula Musa? Nanya teh samun jeung Yohana dek ente heula Musa atau ada kami? Berarti kan gelut make adab. Di urang mah gelut teu make adab, cabok sia ku aing. Deres gelut jeung batur mah jeung alo, cabok jeger mah. Teu make adab. Nu mantak jawara belah kamari mah zaman bapa urang aya adab. Ka anak buahna nyana wasiat. Si anak buah aing tukang bobok, tukang taro kade. Lamun siadekna maling di daerah Cikupa, kade di daerah Cikupa ulah kabelah dinya sebab didinya teh dulur aing. Lamun siadek kabelah raja kade ulah daerah dinya sebab didinya aya babaturan aing. Lamun sia endeu ka daerah Jati tah didinya Jatina ulah belah dinya sebab belah dinya aya turunan aing. Lamun endeu kabelah ditu sia tuh kabelah ditu tuh Curug. Nah eta teh ulah daerah Curug belah ditu mah sebab didinya aya kawau bapa aing. Padahal teh sopan biasa eta. Jawara baheula mah sopan biasa. Masyaallah. Tuh, kuari batu main sopan-sopan. Anak sikat, alok sikat bagus. Ih, baheula mah polisi endek nyetop. Oh, dulur ieu mah. Polisi endek nyetop oh imah babaturan. Henteu polisi baheula pinuh adab. Kuari. Sahat anak disetop we anak. Goblok teh polisi. Trip. Bapak, jangan nyebut bapak lo. Bacanya enggak? Atuh enggak, ini kan motor bapak. Wah. Tangkap. Pak, ini anak. Jangan ngomong anak lo. Punya uang enggak? Tangkap lo. Ini kan motor bapak. Wah. Buku motornya anak ditangkap punya anak. Belum deh coba. Itu polisi di Australia gue segitu tolong. Tepak baik gue di ka urang gue. Tapi adab para pesihir sangat adab ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Cek Kangjeng Nabi Musa gola alku mangga bae anjeun tiheula gerang atraksikeun tentang sihir-sihir anjeun. Nu mantap Kangjeng Nabi Musa nitah ka para pesihir tiheula aya izin bitaqdimil qaim tawassulan bihi ila izharil haqi. Ieu teh sebagai taktik Kangjeng Nabi Musa untuk memperlihatkan hak. Sebab dina kayakinan Kangjeng Nabi Musa moal mahi kabeh ge ilmu ka aing. Sebab aing mah lain sembarangan ilmu
aing mah mukjizat di Allah lawan ku sia Allah di jero hatena boga keyakinan gitu moal bisa sia sok kieu Kangjeng Nabi Musa nitati heula molotot Firaun pikumaheun bakalna ieu sebab keyakinan Raja Firaun maka Kangjeng Nabi Musa teh kapan anak angkat Raja Firaun lah sapira Musa sahebat-hebat dage aya di hurupan ku 15.000 mameureunnan eleh tapi kok boga wawanen anu luar biasa ieu Musa aya naonan si ieu Musa padahal mah jadi urus ku aing molotot Firaun molotot cek Kangjeng Nabi Musa waktu dititah henti heula para pesihir instruksi Samon teh silakan kuari 5.000 kelas handap geura atraksi ngatraksikeun sihir atukeun jeung Musa jeung sihir Musa eta pesihir-pesihir nu 5.000 ngaburusutkeun tali tambang jeung dadu jeung kayu-kayu termasuk itek-itek diburusutkeun berubah jadi orai kabeh orai bayangkeun lamun kontaineran lain lalagaan ka moal orai anu tina tali letik tina tali sedang tali gede termasuk tina kayu-kayu tiletik datang ka gede hiji orai bayangkeun kurang kasorot ku panon poe eta orai anu sakitu jutaan anak kasorot ku panon poe welang moal bae masyarakat nu nompoti unggal negara nu hadir harita teu kicep-kicep kaget ya Allah cek samon kuari tingkatan kedua ayo geura atraksikeun wari orai nu gede segede tanggal kalapa segede tanggal Ambon jeung nu ngaji di handapeun tanggal Ambon jara di orai kabeh tinggal tukang sate bae aing lumpat tak ulah cenah jara di orai bolode matahari anu sangat terik luar biasa nyorot kana orai sing calangap nu panjang nu pendek nu buadenu kitu badigul potonganna berbagai-bagai kuari kelas elit tina dadu-dadu anu dihijikeun ku nyana sagede kebo dadung sok boga da kieu sagede pimping dihijikeun sok gede onta sok gede kebo kitu keneh tatangkalan-tatangkalan anu dihiji-hijikeun ku nyana tina tanggal kalapa nu tadi mah hijian ku ari mah dihijikeun 5 genep 10 diburusut-burusutkeun disirap jadi orai kabeh Raja Firaun seserian coba cerecak yang lain kula resep jasa kopi kopi pahit make gula coba ka dieu sia tapi Firaun seserian lantaran cek Raja Firaun pasti Musa teh eleh sedangkan lamun eleh geus moal dikukumahakeun geus tuning dek dibunuh bae mah Musa teh deui hiji-hijina bodoh Musa falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim barang para pesihir ngalung-ngalungkeun talina jeung tongkat tugeuna berikut kayu-kayu nu dibawa ku nyana saharu atuh eta para pesihir teh nyihir kana mata-mata manusia ngarobakeun kana hake
hakikat datina hakikat datali jadi orai kayu jadi orai wastarabum wabe jadi sadarieun bahkan anu kelas elit nama waja'u bisihrin lazim eta para pesihir ngadatangkeun sihir anu puara jasa tandingna geus tanding diperkirakan hari teh kumpulan teh di negara Iskandaria urang lamun ka Mesir di kota Mesir ka Iskandaria ke negara Syekh Athaillah eta teh kira-kira 8 jam jadi jauhna lain lalagaan jadi lapangan teh di Iskandaria datang ke kota Mesir lamun urang nyaritakeun 8 jam lalakon keur carita ku ari mah dipercepet 4 jam pulang pergi 8 jam 4 jam di ditu teh kan halang seakan-akan tol di dieu ka Bandung cuma 2 jam setengah tol 4 jam berarti lamun urang 4 jam teh kira-kirana kitu 2 kalian Bandung ya Allah ya Rabbi eta orai uyak orai Masya Allah lain lalagaan uyak wah sing gitu ngaran lalewor kadieu kaditu seserian Raja Firaun teh ningali jenis orai macam-macam orai tina orai letik sedang datangkan budena luar biasa bari cacalangapan orai luar lewar ka mana geus seserian eleh kajen kumaha ge Musa Kanjeng Nabi Musa langsung tunggul tina tangga kaluhur keur mejena tangga jol malaikat Jibril alaihi salam kungeunah saat-saat darurat jol malaikat Jibril Kanjeng Nabi urang ge saat-saat urgen jol malaikat Jibril kungeunah urang mah saat-saat darurat jol bae genderuwo datang teh curiga urang wah ka Kanjeng Nabi ka para rasul ka para wali beda nu datang Allah kan cik Kanjeng malaikat Jibril alaihi salam Musa alki asab eta ulah diceklan bae tongkeun geura bantingkeun geura tibakeun lemparkeun alungkeun Musa alungkeun langsung Kanjeng Nabi Musa ngalungkeun tongketna teh wabeh molotot jelema nu aya di dinya ribuan manusia 10.000 manusia 100.000 manusia ndeleukeun karena atraksi ngalemparkeun tungkadna Kanjeng Nabi Musa lantaran tungkad eta ternyata horenganan huluna di Iskandaria buntutna aya di sisi laut wajang jung gedena luar biasa wa auhayna ila Musa kami nu agung Gusti Allah melalui malaikat Jibril mere wahyu ka Kanjeng Nabi Musa an alqi asaka he Musa lebarkeun eta tongkat dilemparkeun lah ku Kanjeng Nabi Musa faiza hiya talqafu ma yafikun eta tongkat Kanjeng Nabi Musa nu berubah ku ari jadi olar buadena luar biasa lain lalagaan eta orai teh ngaleg-legan orai-orai anu diciptakeun ku para pesihir dimimiti orai nu laletik dicaplokan ku orai Kanjeng Nabi Musa datang ka orai nu rada gede datang ka orai nu gede jasa beak kabeh dicaplokan beres dicaplokan nyana calana ka istana nu aya Firaunan wah sakira-kira dileg-leg Firaun jeung istana nakal leg-leg kabeh Masya Allah karim
wabeh malah lungguh sebab eta ora teh deui akog-akogan kitu bangun dek ngaleg-leg atuh Raja Firaun teh setengah nama pingsan sedangkeun di luhur istana teh kapan jelema teh ribuan di dinya teh nu ngahadiran sedangkeun eta orai ngahareup ka istana bangun dek ngaleg-leg atuh jelema pada sadak-sadak laragageun 15.000 paeh hari 15.000 paeh gak ada di Mina mangan 1.000 leuwih di Mina mangan 1.000 leuwih ge geus pohari 15.000 lantaran padesek-desek raragagan bak paeh saharita 15.000 masyaallah wa kana itimauhum bil Iskandariyah wa balagha zamul hayat wa ra'al bahar kumpulan pertarungan di negara Iskandariyah negara Nasuhatoillah nyana datang buntut orai Kangjeng Nabi Musa wa ra'al bahar di pantai lain lalagaan suma patahat paha idinya langsung mukakeun calangap samani naziroan 80 hasta calangap kana tabtari'u hibalahum wa syiyahum wahidan orai-orai nu aya di dinya dileg-legan ku eta orai Kangjeng Nabi Musa adab talaatil khulaq wa beres beak kabeh wa qasadatil qaum alladzina hadaru dzalikal majma' ini aja jelema-jelema dek dileg-legan lalu bata jelema kabeh dek dileg-legan pore eta wah papasing wah kaget kabeh wa waqazhab idiana terjadilah lulumpatan sadak-sadak pamata minhum khamsatun wa isruna alfat lain 15 cek di dia mah 25.000 manusia paeh seketika 25.000 paeh kabeh ngomongna Musa kabeh jelema Musa salametkeun kabeh ngomong Musa dinya lantaran kabeh ngomong-ngomong Musa summa akhadha Musa Kangjeng Nabi Musa ge rada kaget tadi tak sebab tongkatna leutik segede kieu barang dihalungkung pada jasa nyanana ge rada murigak bulu Kangjeng Nabi Musa nage gede amat cenah ngaleg-leg aing teh moal yeuh Kangjeng Nabi Musa sieun aing ge sebenarnya boro-boro batur musuh janana ge sieun tidinya malaikat Jibril Noel cekel deh iya cekel deh lag wah Musa naon cekel ku Kangjeng Nabi tak Masya Allah fasalat biyadihi asad jadi tungked deui ka makat sakumaha asli langsung dicekal diketukkeun kana taneuh tak ngahareup ka Firaun anu tadina kaget lantaran dek dilegeg ku orai geus aya di leungeun Kangjeng Nabi Musa Raja Firaun teh ngaku eleh embung ngaku menang henteu ya Allah ya Rabbi teker Kangjeng Nabi Musa Masya Allah man tafarraqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun makanya tetaplah hak lahirlah hak kebenaran geus telas wa batala ma kanu ya'malun jeung batal rusak sihir-sihir anu dipigawe ku para pesihir-pesihir anu jelas nama fagulibuna likawang qalabu sagirin Firaun jeung para kaumna para pesihir teh eleh hina satita
saat haritaku elehlah para pesihir 15.000 pesihir eleh ku Kangjeng Nabi Musa alaihis tetap Kangjeng Nabi Musa nangtung di harapan istana di payunan di harapan Raja Firaun para pesihir teh kaharep kabeh nu ngomong saurang-urang aca Raja Firaun di kursi teh ngomong samek-mek acan bingungnya lantaran dina hatena mah aya bahwa ieu pesihir teh eleh ku sihir Musa pesihir-pesihir teh sing harewas kabehan antara pesihir jeung pesihir anu diharewaskeun teh kieu caknya Musa mah lain sihir ieu mah pasti ti pangeran sebab ai sihir jeung sihir mah tilok ngadaharan sebab hakikat nama pan lain orai andai kata ieu tukang sihir diadukeun oraina moal datang ka dilegleg sebab lain orai tapi pan ieu mah ngaleg-legan jaknya model ieu mah sihir mana nu bisa ngaleg-legan ke moal aya di mana di dunia moal aya paling ngadu caknya teh paling cili tindi be cili beulit be eta mah kumaha urang be cenah anu ngaremotna tapi ieu mah pan dileg-legan eta cak tukang sihir eta tali urang kayu urang nu puluhan kontainer di dahar ku orai Musa nu kuari oraina di leungeunnya na ka mana lapor kabeh ka rajana yane pemimpinna Samud Mbah Samud Mbah Yuhana ieu lalakon jadi kos kieu ieu urang boga sihir teh di harapan ku Musa mah geuning eueuhna naonan ieu masalahna lain naon ieu naon tali urang tambang urang gayu urang ieu ka manana sia ngomong kos kitu aing ge bingung ya kan sia onang laleutik pun aing bobolat teh cak jana nu aing mah sagegede onta sagegede sapi sagegede gajah aing ge teh keur neuleukeun bae ka tongkat Musa jaleutik deui berarti di beutengnya netat kayu-kayu urang loba eta ieu tah sing harewas kos kada itu kabeh sing harewas nya ieu kumaha lalakon nu ngomong salianti harewasan kabeh para pesihir kersaning Gusti wa ulqiyasaratu sajidin harita kene para pesihir di jero kalbuna kasupan ku hidayah sabada sing harewas di jero pikiranana ari sihir mah moal kudu di daharan eueuh ti dituna orai sihir kudu ngadaharan orai deui lantaran hakikat nama pan lain orai tapi kan ieu mah di daharan datang kaludes maka berarti ieu mah Musa lain sihir tidinya para pesihir kabeh blak sujud kabeh para pesihir sujud kabeh blak Fir'aun molotot goblok cak Fir'aun sarujud sih barinya ngomong qalu amanna birabbil alamin para pesihir teh ngomong kami ngimankeun iman Rabbul alamin cak Raja Firaun ana Rabbul alamin kaulah pangeran alam sia sujud ka aing sia para pesihir Rabbi Musa wa Harun kami mah ieu sujud teh nyembah teh iman teh ka pangeran alam pangeran Musa jeung Harun rangtung Firaun goblok tolong sia teh kapan dibalik ku aing digaji ku aing dek dibere hadiah nu loba kunaon ngagelok jadi iban ka pangeran Musa goblok tolong
tidinya digoblok-goblok ditolol-tolol ku Raja Firaun tapi tetap para pesihir sujud mengucapkan amanna birabbil alamin kami ngimankeun ka Rabbil alamin pangeran alam kabeh nu mantak Firaun teh asa bunga lantaran ngarasa bahwa dirina Rabbul alamin anu Rabbul alamin dijawab kepada pesir kami mah lain nyembah ka anjeun tapi Rabbi Musa ka pangeran Musa kok ditambahan Harun lantaran menteri tambahan Harun besi dianggap Rabbi teh anu ngurus Musa sedengkeun anu ngurus Musa mah Raja Firaun ditambahan Rabbi Musa wa Harun berarti iman spontan ke Allah maha kawasa Allah maha jebar Allah maha rahman Allah maha rahim Allah di tengah-tengah pertarungan setelah eleh langsung sujud iman ke Allah Rabbul alamin kunaon eta rahasiana nu mantak iman rahasiana ti awal boga adab para pesihir teh memeh neuk tarungna nanya heula qalu ya Musa imma antul kiya wa imma an nakuna nahdul mulki kesambaran kusebab adab etalah Allah mere hidayah ka para pesihir setelah eleh henteu mempertahankeun ilmu batilna tetapi langsung iman ke Allah Subhanahu wa taala babari Allah deuk nempelkeun hidayah ka jero hate deuk nyulusupkeun hidayah ka jero hate babari kitu keneh deuk nyabut hidayah babarieun jasa loba jasa metatalina PNS anu brutal waktu jadi PNS na manehanana terus sadar istighfar ditinggalkeun kunyana dunia kos kitu teh balik ka Allah contoh Raja Harun Rasyid tetapi sabalikna aya jelema anu geus diwali-wali bisa hibar murid dagal 500 nu bisa hibar cabut hidayahna lantaran cinta dunia maot kafir barsiso babarieun Gusti Allah deuk nyulusupkeun hidayah ka jelema deuk nyabut hidayah babarieun cuman tak urang kudu sering-sering ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunia ila daril akhirah seringan eta lantaran ieu Allah babarieun jasa di lembur urang aya kiai anu hebat jasa urang masing-masing maksudna baheula mah ku hebat aya santrian jamiahan kabelah dieuna kageser ka resepna ko babarengan jeung pamarentah santri eueuh jamiahan eueuh bahkan nu baheula mah osok make baju gamis kuari tilok make gamis baheula mah make samping kuari geus teu make samping sanajan gamis jeung samping lain bagian agama tapi bagian adab kuari mah make calana bahkan wanieun tak kiai make calana pendek tenis deui goblok jasa di mana cenah kiai ulah loba omong kucia kadeule kiai sia di lembur sia kos kitu dicabut teh hidayah Masya Allah kuari ngacaprak ngomongkeun kiai-kiai kiai ieu kiai bala kiai kiai ieu gua bala kiai kuari bae geus sana gua jadi kiaina geus wassalam aing ka kiai ayo bagir nu baheula mah dibaca kunyana Sapinah Riyad Takrib indah jasa ulah neuleuh lobana santri ulah neuleuh lobana jamiahan tapi neuleuh kaademan kaayeman dirina indah amat si neuleuh kiai ka majlis ka masjid ka majlis ka masjid seakan-akan nyanakeun nitip-nitipkeun amal dang sampeureun jaga di yaumul kiamah kabelah dieuna wau jeung lurah wau jeung camat wau jeung bupati dirobah kunyana pondok pesantren teh digali bot jadi yayasan hebat maju
tetapi kuari geus lain Riyad jeung Takrib jeung Fathul Muin kuari mah make manajemen asup kudu 5 juta asup kudu 10 juta asup kudu 15 juta baheula mah deuk asupkeun anak ka manehanana sadaekna bae jang di dieu datang ka anak incuan ge mangga bae ngondok di dieu kuari mah teu kepang di manage bagus hebat emang kudu aya ngente sejuk sebab udag-udagan jeung nafsu baheula mah sejuk neulebeungeut na indah amat sih ngariung jeung nyana 20-an 30-an zikir ku adem kuari mah kok ngomong mobil ngomong motor ngomong dunia sakali waktu ngomong akhirat ge bohong kos gitulah dicabut saeutik bae hidayah ku Gusti Allah mun haju nyana keterusan cinta dunia datang ke akhir hayat wallahu a'lam ieu nasib kiai ku ari teu karasa dicabut cek nya nama hebat beren hidup-hidupan di luhur panggung tapi pudoli hidup yang haji pendi hidup siapa yang serikeun buku sia sarua nganu aya bae nyana sarua sia ge eta keur dicabut nanaonan geus kiai mah tugasna ngaji ibadah makin kolot lain pagawean makin hese pagawean ngebersihan batin urang lamun kuari ngalawudu geus cakep jasa beuh lamun dideuleu ku urang hebat jasa dideuleu ku urang ngalawudu na madep kiblat babacaanna rapih jasa indah jasa timimiti memehna babacaan terus ke kemurna 3 kali kairongna 3 kali kabeungeutna rapih jasa kalengan katuhu kalengan kenca katahar keceli terus datang ka ngumbah sukuna terus ngadoa dideuleu ku kacamata Fathul Muin cakep jasa hebat jasa begitu dideuleu di mata ku kacamata tasawuf ternyata horenganan ria di jerona nanaonan ternyata orang di jerona mah yang kalem ku makhluk nanaonan teh sarua jeung meuli kadu di jerona hileud baluna nanaonan urang dipeting salat hajat bagus jasa usolli sunnatul hajat Allahu akbar bari ngaleungis ka Gusti Allah maca surat lagi aya salat hajat Tuan Abdul Qadir aya salat hajat Imam Syafi'i aya salat hajat Imam Qusairi aya salat hajat nu biasa rapi salat hajat dideuleu ku kacamata pikih mah beuh pohara takbirna rapi jasa Allahu akbar sidakepna rapi jasa rukuna ge rapih rata seakan lamun ditendenan papan teh rata jasa itidalna sujudna hebat jasa datang ke salam naga assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah dideuleu ku kacamata Fathul Muin bata-bata ikna kacamata Fathul Wahab hebat jasa orang di jerona mah hayang dunia eta nanaonan ibadah kos gitu kan rusak hayang ka alam dunia takabur dan lain-lain sebagainya makin kolot teh urang hirup teh makin berat eta ngebersihan eta sangkan mantep nu diucapkeun ku urang Allahu akbar Allah nu maha agung hate urang ge ngaku Allah nu maha agung ketika cek Allah pan sia nyaho lantaran sia diberi ilmu bahwa aing teh neuleukeun teu pernah teu neuleukeun aing ka sia encan karasa supaya karasa dedeuleuan Allah neuleukeun ka urang supaya karasa dedengan Allah bahwa Allah ngadenge ka urang supaya karasa kanyaho Allah bahwa urang dikanyahokeun ku Allah pagawean eta nu kudu digali makin kolot makin mantep makin kolot makin mantep makin kolot makin mantep dedelian zahir jeung dedelian batin bakal beda zahir neule gunung batin neule nu nyieun gunung zahir neule laut batin neule nu nyieunna zahir neule hutan batin neule nu nyieunna supaya kitu kan mantep geus ibadah urang mantep ka Gusti Allah da ieu lah patali jeung hidayah tadi lamun penggarong anu ngagarong ka Tuan Abdul Qadir Jalani milu jeung Tuan Sajarah Wali ieu pesihir anu tarung jeung Kangjeng Nabi Musa jara di wali Allah Subhanahu wa taala lamun pesihir lamun garong jadi wali
nya urang anu ngaji 3 leutik teh jadi wali. Mantak cak kaji pendi aing mah geus 4 kali aing mah jadi wali. Ya nanti geus incuan deh. Nya mah pede bae. Pajar wali eta tolol. Aduh, dasar teu pinter-pinter teh murid hiji heran. Oh, dia mah makin kolot makin bobrok. Baheula mah tentrem, kok kuari jadi teu tentrem. Baheula mah teu pati cinta dunia, kok kuari cinta dunia. Baheula mah teu pati babarengan jeung pamarentah, kok ari mah babarengan. Kiai, ai kitu babarengan jeung pamarentah ulah lain kitu. Jeung pamarentah babarengan dititah. Tapi ulah hayang pamerena, ulah hayang panyogokna ieu urang bareng tegakeun negara jeung agama di seluruh dunia ieu. Pamarentah negakeun agama kulama negakeun alam agama babarengan. Ieu mah aya ngomong mun dibere. Aya daek maca Yasin mun dibere. Teu dibere betilok maca Yasin. Sabaraha? Masyaallah ulah kitu. Janu jadi bupati teh batur urang, tetangga urang, garabat urang. Janu jadi DPR teh batur urang, tetangga urang, dulur urang. Jelema sarua lain ulah kemudian memusuhan, ulah sote bareng dina munkara. Ieu urang bareng tegakeun eta teh kudu ditoel urang. Ulah kitu, hayu barengan. Numantak di tengah-tengah kula osok sogol, tapi DPR daratang bae ka imah kula. Di tengah-tengah kula sok nyarekanan pamarentah, tapi pamarentah datang bae ka lantaran teu nyarekan nyanana. Urang bareng. Kiai anu kamari ngaluhur-luhur bupati, ngaluhur-luhur gubernur tadi berena naon. Kula mah kuari cicing bae di imah, bupati osok disentil, wali kota disentil, gubernur disentil, korban ti Zaki datang, ti Arif datang, ti WH datang, ti Rano Karno datang, ti Jokowi ente. Ditahan juga. Nggak usah Pak Jokowi, buat Jokowi aja biar gemuk sono dah. Artinya ente tuh kiai nu sok ngagung-ngagung mah teh kipu doli lamun ngomong Jaki pohara jasa. Nyana lamun ngomongkeun WH pohara jasa. Eta datang ka ditu. Nu mantak teh kudu urang ayo be luruskeun. Wari kula lamun endek narima ieu aya endek mere. Ratusan juta mun kuari kula nek narima. Kipu doli geus kieu bae mana? Ni ngaji pendek. Tarima bae kiai cenah tolol meureun tuh. Lumayan jadi dagang karung. Teh kan. Henteu maksud nyarekanan ngaluruskeun mantek tuh masalah. Nyanana ge sadar oh heueuh. Aing berarti salah ieu. Henteu asa kacarekan sebab ngaji. Salah berarti mulai ada kiri robah setik kadanan 100% robah setik lamun teh mah korupsi kudu 1 miliar 500 satu heulana aju 500 deui kamanakeun kaki pudolikeun tuh kan nu nyeri hate kabeh ge malah mah aya sabaraha ye aya 3 mantan PNS anu datang ka kula dek tobat minta wiridan padahal mah keur ieuna dicarekanan bae ku kula asal ngaji dicari kanan tolol goblok tapi ku arina minta wiridan cenah kiai kula naon hayang wiridan palet henteu cekan naon wiridan usan teh cenah geus cenah kos kitu kula mah minta wiridan jangka Allah beneran dek nu loba apa nu saeutik bae jokna tuh berarti kan bener ya sakulah aya unsur di jero hate bener-bener lempeng moalna naon. Nah, Raja Fir'aun langsung nunjuk kepada pesihir goblok tolol sia teh dibayar ku aing, sia teh digaji ku aing, sia teh diberi hadiah ku aing. Kunaon atuh sia tiba-tiba salah rujud percaya jeung iman ka Pangeran Musa jeung Harun awas sia. Maka Raja Fir'aun teh kuari deuk ngutuk dina kutukanana dilestarikeun dina Al-Qur'an. Qala Fir'aun wallahu alam bisawab.